Punten Kang, salat tahiyatul masjid teh anu pas asup ka masjid apa anu tos adan? Jawabanana salat sunnah tahiyatul masjid mah dina nalika urang asup ka masjid. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum al masjidah," di mana-mana datang salah sahiji ti antara aranjeun kabeh al masjidah ka masjid, fal yarka rokaaten, maka sok laksanakeun salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat qabla ayyajlisa dina samemeh diuk. Jadi nalika urang asup ka masjid memeh diuk sok laksanakeun salat sunnah tahiyatul masjid. Lamun geus diuk mah mangka porot alias habis kesempatan ngalaksanakeun salat sunnah tahiyatul masjid. Tapi lamun urang asup ka masjid ari pek teh keur adan si muadzin teh, apakah ngupingkeun heula adan terus salat sunnah tahiyatul masjid atawa langsung salat sunnah tahiyatul masjid? Jawabanana tatkala urang asup ka masjid ari pek teh si muadzin keur adan, tah pikeun urang sunnahna utamana ngupingkeun heula adan bari nangtung tong bari diuk ngupingkeunana. Tatkala beres adan sok laksanakeun salat sunnah tahiyatul masjid. Dina kitab Al-Mughni juz kadua halaman 88 didinya aya ibarah yustahabu disunahkeun naon ayyakuna ruku'uhu, kabuktian salatna si jalma salat sunnah tahiyatul masjid ba'dama yafrugu al muadzinu, sabada jalma nu adan mereskeun kana adana, aw yaqrubu minal firogi, atawa si jalma nu adan hampir beres tina adana. Li'annahu karena sanyana kalakuan eta yuqolu dikatakan naon inna syaitona sanyana setan eta yanpiru kabur ieu setan hina yasmaul adan dina waktu si setan ngupingkeun adan. Tatkala setan ngupingkeun adan setan osok kabur. Matak tatkala urang lebet ka masjid ari pek teh muadzin keur adan, sunnahna utamana ngupingkeun heula adan bari nangtung terus kadituna ngalaksanakeun salat supaya setanna kabur heula. Falayan bagi ayyubadiro bil qiyami, matak tidak dianjurkan tatkala urang asup ka masjid adan keur dikumandangkeun teu dianjurkeun gagancangan ngalaksanakeun salat. Wa indahola al masjida pasami'a al muadzina, matak lamun masih jalma asup ka masjid fasami'a al muadzina tuluy ieu si jalma ngupingkeun si muadzin keur adan, usuhibalahu intidharuhu liyafrugha, disunnahkeun pikeun ieu si jalma ngadagoan heula adan nepikeun kaberes. Wa yaqulu bari ngucap ieu si jalma mislama yaqulu kana saperti ucapan anu diucapkeun ku si muadzin. Artina si jalma anu datang ka masjid muadzin keur dikumandangkeun sok kupingkeun heula adan bari jawab eta adana si muadzin, jawabanana saperti ucapan anu diucapkeun ku si muadzin kecuali hayya alaten, hayya alas shalah, hayya alal falah, eta mah kan la haula wala quwata illa billah jawabanana. Geus beres ngupingkeun adzan bari dijawab, geus kitu kakarak ngalaksanakeun salat sunnah tahiyatul masjid atawa salat sunnah naon bae, jam'an bainal fadilaten, karena ngumpulkeun antara dua kautamaan, kautamaan ngupingkeun adzan jeung ngajawabna, sareng kaduana kautamaan ngalaksanakeun salat sunnah tahiyatul masjid. Mugi aya mangfaatna, wallahu a'lam bissawab.